Mamang geus beresan pagawean teh. Terus tuh Pak Haji tadi ge terus beres. Nya syukur atuh ari geus beres mah. Ari kentengnan teu poho ditapelkeun. Tuh Pak Haji teu ditapelkeun kenteng mah. Cenah geus beres ari dinya. Ai kentengna cerita pelkeun mah teu can beres meureun. Teu ditapelkeun Pak Haji kenteng mah mun ku abi dipasangkeun wungkul teu ditapelkeun. Nya sarua keneh atuh mang. Ditapelkeun teh hartina kentengna geus dipasangkeun. Oh nya benter atuh Pak Haji, aya dipasangkeun mawasangkeun hungkul, mun ditapelkeun mah dilem. Gitu. Ieu mah kan dipasangkeun teu ditapelkeun teu dilem. Heueuh sarua. Jeung nya atuh aya kenteng dilem sagala rupa. Tapi kedah dilem wae na Pak Haji. Ya teu kudu atuh kapan geus didinya. Mun atuh. Gusti ya ini mah. Heueuh. Terus itu tihang popoyan eta diganti ku amangnya. Teu Pak Haji, teu ku abi. Henteu. Nya kusaha atuh itu digantina tuh mang tihang teh. Henteu Pak Haji teu ku abi. Da pami digantos ku abi ngapain teh abi mah di dieu. Terus nage tateh abi ngagantos tihang Pak Haji. Gusti nepi ka kieu na ieu jelema. Maksudnya lain ku didinya mang, tapi maksudnya awina diganti ku didinya gitu lin. Mun sanes ku abi Pak Haji, ku awi ku abi deui digentosna. Heeh, maksudnya awina ditancepkeun ku didinya gitu mang. Oh, mah eta mah muhun. Tihang nanti ditancepkeun ku abi gitu. Tapi teu ku abi di no. Teu digentos ku abi, ku tihang abi deui gitu. Aing mah dasar ieu salah piji pamajikan sarua wae. Lila darah tinggi aing naik teh. Ari itu kenteng anu anyarna beak teu mang. Teu Pak Haji kenteng mah teu seep aya da. Aya kumaha ari amang? Kapan kenteng teh kabeh dipasangkeun ku amang jadina kan beak pasti nage. Nya masing dipasangkeun kada aya teu seep Pak Haji. Teu kahar dipisan. Ari kenteng nu anyar amang meulina sabar hiji. Anu enggal teh 10, Meuli 10 dipasangkeun sabar hiji. dipasangkeun teh 5. Dipasangkeun 5 jadi sesena jadi 5 deui. Anger 10 Pak Haji aya. Kapan dipasang 5 jadi sesena 5 meureun. Oh, nu teu dipasangkeun, nu teu dipasangkeun berlima berarti. Berarti kenteng teh beakna 5. Teu seep Pak Haji aya keneh 10 ngan pedah 05 dihanap, 05 napel gitu. Masang gitu. Eta teh beakna 5, mang. Untuk tuh Pak Haji, seep mah tuh dituang. Yang beurina ge elas kenteng mah tuh resep abi mah. Si kehet bari digesahan eta kenteng atuh. Dasar ieu mah. Ari tadi itu kenteng meuli sabarahaeun mang. Dan teu meser kenteng Pak Haji. Teu meuli. Na ti mana itu eta kenteng? Teu meser abi mah nyanak ti material singko ti payun. Eta teh berarti kentengna nang meuli mah. Teu Pak Haji, pan abi di piorang ke Pak Haji teh nyanak heula kenteng ka material singko di payun teh abi teh nyanak teu meser. Terus eta kentengna geus dibayar acan. Oh nya duka itu mah teh can bayarna mah. Kudu dibayar eta teh. Nya tuh bayar Pak Haji. Herek, Kenapa tuh bayar? Kenapa dibayar? herek dibayar, mang. Harunya Duh eta contoh kapan manehna nu nyokot teh. Jeung da perasaan kami mah ditah meuli nyokot heula. Dasar ieu teh. Ari itu geus bener mang, geus yakin masangkeunana kenteng teh. ya insyaallah Pak Haji, insyaallah laras datos ditinggalian ku abi. Nya syukur atuh, berarti moal aya nu bocor mun teu nya. Ya perkawis bocoran teu nama abi terang Pak Haji. Turang kumaha ari amang. Kapan geus ditinggal dibenerkeun? Ya kan sur Pak Haji ge ari urang sebagai jalmi mah ngaseukur tiasa usaha gitu. Ari hasil teu nama kan ku Gusti. Itu kami terus ditambal kok abi teh nya digentos kentengna. Terus bocor di henteu nya duka angin Allah nu uning Pak Haji. Gitu nya kumaha we. Unsur Allah bocor gitu. Terus Allah henteu nya moal gitu. Dulu eta si borokoko. Waduh mah bertahan ka uing. Dasar. Tapi da nya oge sih. Tah,
mun kieu mah jongjon mang kenteng teh geus dibenerkeun komo ek yang harapan bulan puasa mapan Oh, janten pomi mayunan sasi saum teh urang teh kedah ngalereskeun kenteng gitu Pak Haji. ya untuk gitu atuh mang ari bocor eta mah Sur Pak Haji nama kitu cenah. Jongjon pomi kenteng teh ngalereskeun masa saumna gitu. ari benerkeun kenteng bocor mah teu kudu ngadaguan bulan puasa tuh mah ngan kebenaran ayeuna yang harapan bulan puasa gitu Oh. Ai rompok kenteng kenar-kenar kedah digentos teh kenteng Pak Haji. eta sugan aya nu bocor teh kenteng mang Nya teu aya sih nu bocor mah Pak Haji. ya ari eueuh nu bocor mah jang naon atuh diganti mang Kapan bade mayunan sasi saum Pak Haji? aya kitu nama tapi kan kentengna eueuh nu bocor deh amang mah Oh, kedah dibocorkeun heula. lah lepeuskeun kenteng ali masiki mah karena bocor Oh, mohon. dudu eta si eta aing mau teh heueuh we dibeuskeun kenteng nanya teh aing kudu tanggung jawab